Ti sore neng. Engko cenah dek ngajak kabidan, dek nganter urangnya. Urang bisi kaburu ngajuru ye. Geus mawa ye peralatan bayiina mah. Tapi teu ngeueuh jelema teh euy. Diteleponan mah diteleponan eta jelema ka manajerna nya euy. Luh, nih sore neng. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar ya dengan si Ijah kabidan. Mudah-mudahan teu macet di jalanan. Ada ieu mawa cai si Ijah mah sok aya minum wae siga buyur. Heran mah bikin minum pisang. Minumna teh warag bener sakit kita. Mawa cai. Wah, loba. Jangan siap. Siap atuh ye baju peralatan budak euy orok. Kalau urang nek make laslop. Aduh aing mah piraku atuh kabidan we meni mah make slop aing mah. Atuh ai urang kudu make naon atuh itu. Nyungcung kitu kumaha ye meni alus kieu si neneng teh. Saya make sandal biasa. Ala orang itu ieu mah. Orang India. Mana eta mau naon? Ieu peralatan orok mana aduh neneng kumaha ieu leumpangna urang aduh. Tuh cek aing oge ulah segala dibawa jeung mah make slop sagala aing mah. Sok dikeun eta kurang geura. Bawa. Gabah ieu teh selop teh ieu mane naon teh pembawa milik ka mane. Sok dikeun aing bawa deh. Tuh ieu atuh. Aduh siga bisa aduh ijah. Sok make aduh. Aduh, neneng mah kabarosotan jalan gitu neneng. Sok lalaunan. Neneng kumaha atuh ieu neneng? Aing mah tingali urang ge da hese atuh sagala dibawa ya. Eta naon maneh ngagugubog nu kitu ngerakeun sama sureneng? Bisa eueuh cai di bidan mah, icing Emangna minum. teh buyur mawa nu kitu patut eta paranti. Eta nyebor kembang eta. Lain ieu teh Balagung. teko antik mana teh. Aduh neneng burukeun neneng aduh geus. Neneng burukeun neneng. Aduh teu kuat neneng. Awas rabu. Eta nanaonan aduh aing ge. Mamawa teko kitu patut aing aduh. Ieu teh cai ubar maneh bisi kumaha onam tah mah nginum ci ubar mah maneh ke langsar segala rupana. Sudi teh aing kudu nginum nu kitu patut kuriak aing jengkar kita. Moal atuh Adek-adek maehan mah ka aing mamawa nu kitu paranti nyebor kembang atuh nu kitu mah. urang Mana mah sureneng? mawa ieu. Aduh bidan teh udah jauh kene kitu neneng aduh. Da maneh mah tuh meni rudat lah meni mah make neneng. sepatu siga kadal kitu. Aing geus aing make naon atuh sureneng. Kadal tingali alus antik ieu katu aing mah. Make sandal biasa. Yo, neneng mau kudu apa mah maneh heuh. Batur mah can begara belegeun nu kieu teh ti luar negeri nyaho mahal. Sete barang ieu teh. Heuda tuluy cing rumah sawe maneh teh keureuneu meni mah make nu kitu. Me alus kieu nya neneng maneh hayang. Teu hayang aing mah dibere oge. Siga Mah kadal geus kitu ieu neneng. Aduh neneng. Ini minta kuat kieu jauh kene neneng. Bidan teh. Jauh. Aing mah aral ngatur maneh mah dam niku kudu bae tah aing mah gubuk tah ku sorangan ah. Asa jelema ningalkeun ka urang naon anu dirasa sureneng ya urusan anak kumaha ningalkeun di mana mah belegug jelema teh. Ini teh sorangan aing mah. Awas neneng maneh neneng mah tegai ka urang anu neneng. Neneng. Edi tulung aing si sureneng tetegaanan ieu urang geus mawa ieu. Aduh neneng. Neneng tulungan neneng geus teu kuat. Neneng. Neneng. Edi tulungan Edi. Edi kumaha ieu Edi? Karesa beuteung urang Edi.